Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng abdi Ran Arsi di SMP Negeri Tilu Cileunyi, Suprayon 05. Dina tantangan literasi K7 ieu, abdi ngadamel dongeng nu judulna Suluh nu ngahirupkeun lembur. Kupingkeun nya. Suluh nu ngahirupkeun lembur. Diserat ku Ran Arsi. Dina hiji lembur leutik di sisieun gunung, aya jalma-jalma nu hirupna teh basajan. Unggal peuting ngagunakeun lampu minyak pikeun nyaangan. Aya hiji budak anu ngaranna Eman. Saimah jeung indungna nu nuju teu damang. Sanajan basajan, Eman katelah rajin ngumpulkeun suluh samemeh balik ti pasar. Nu nempo sok nyeleneh ngomong kieu, "Eta budak hayo we ngumpulkeun suluh, naha teu make lampu minyak kitu nu leuwih gampang." Lampu minyak aya kakurangan, nyaeta gampang parem mun katebak ku angin atawa hujan gede. Dina hiji peuting hujan gede pisan, angin ngagelebug teu eureun-eureun. Lampu minyak parem kabeh teu bisa dihurupkeun. Warga lembur pahibut, budak ceurik da paroek. Eman sorangan ngurilingan lembur mawa suluh. Ulah sieun sadayana abdi mawa suluh keur nyaangan imah-imah, ceuk Eman gogorowokan. Eman boga kahadean nu ikhlas ngabantu warga kampung. Geus kajadian eta teu aya deui nu ngaremehkeun Eman. Dina dongeng ieu aya makna anu bisa dicandak, nyaeta yen hirup teh kudu ikhlas jeung teu meunang usil atawa ngarendahkeun batur. Cekap sakieu dongeng ti abdi, hatur nuhun ka sadayana nu tos nonton dugi beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.